Nurungsing mangih tarucing wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun punten Mangga. ah Acep. Cep, duh, jeung sa Cep. lira damang Pak Saya sabarana kumaha, Cep? ya pangestu alah harungsing mah mikiran zaman ayeuna nya Ai kieu abad coba ruas coba atoh teh aya naon Cep teh? harungsing mah di imah dengan kitu we pasti ajeun pamajikan ngabang berangkat teh Oh. harungsing cing suka eta rucing nya Eta rucing mah teu da di abah mah kumplit teu tarucing naon. gitu nah, kebenar karungsing suka eta rucing ya cing tarucing naon ya Ya atuh nu enteng we nya nu enteng ye. enteng cing kumaha Ye. Ari Acep teh neang paraji sabab pamajikanana rek ngajuru. ya Kubragu eta teh si utuning teh lahir. Ta budak eta rek ngaku bapana ka saha? wah ada mau kata tangga ka Acep lah Acep neangan perajina ge Fitnah atuh gitu mah. fitnah kumaha pan Acep lu neangan perajina ge Nya Acep nu neangan paraji teh nya sabab pamajikanana rek ngajuru. pan sidik eta pamajikan Acep pada Lain. Acep tuh padangan paraji Nah, paraji. Sabab pamajikanana rek ngajuru. Eta jelas cek Abah. pamajikan Sabab pamajikanana rek ngajuru. ya Nah, ka budakna guna ka saha ke ngaku bapana? ke Acep Nya moal atuh. ke Acep Kopi lah kopi. pura lu gak kelegok bae sih kan itu dikira aja bareng ngerokok tuh Oh, nangan paraji katanya cing sok pikiran heula. Kajaba lamun geus taluk ka di bejaan gua Abah. budak teh ngaku bapakna ka saha Acep teh neangan paraji sabab pamajikanana rek ngajuru. Tah budak geus borojo ngaku bapana ka saha? ka Acep Tah, oh fitnah. Daek itu dipitnah Acep. pelas deui met apa yang ada pemajikan saha Pamajikanana rek ngajuru. Ngaku bapana ka saha tah budak? ka Acep Geus sataluk. taluk cing ka saha Nya kanana atuh. Sing tenget bahasana. Udah kieu we. cing kumaha Acep teh ku Abah kita nyangcang kuda. ya Ari kudana dilepaskeun. Tarek ngambak ka saha Abah? ya ka Acep jadi ka Acep nu dititana Pas geus fitnah dewa eta. ngambak ka saha pan ka Acep nu dititana Acep nu dititah nama. ya Ngan kudana dilepaskeun. ngambakna ka saha gitu teuing tahu ka saha ngambak eta Kadana. Panesa. Acep bisa ngancam kuda apa? Ari kudana dilepaskeun. bener kudana Kuda jadi kudana. Jadi ngambakna kadana. model tadi teh geuningan ku pamajikanana Heeh, ada pamajikan eta pamajikan saha pamajikanana lain pamajikan Acep. bener eta nyangcang kuda dititah nyangcang kuda dilepaskeun Kudana dilepaskeun. kudana Kudana lain cing deui kumaha tah seperti kieu. Acep ayeuna meuyum cau. nya Oh, Acep jeung Bawasnu meuyum cau. Ari teu nu maling. Rek ngadahar cau Acep moal. mau ada keburu kepilan ke rumah kali Ngadahar sasebeuna malahan abah ge dibere ku badan ku Bawasnu. Dikirim ka dieu cauna teh. cing kumaha ka cing eta rada teh ka harti tah Acep teh tita meuyem cau ku Bawasnu. Cep urang meuyem cau. ya
Peuyeum we cau teh. Ari teh anu maling. Tah Acep ngadar cau moal jeung Bawasnu. Apa dah anu maling berenang. Dia ngadahar sasebeuna. Naon sababna kumaha cik? Da anu maling mah ariteun. Ariteun anu maling, cau mah eueuh nu maling. Anu dipaling mah ariteun. Gitu. Aduh, nuhun pisan, Geus kahiburnya sakitu ge nya. Hampura ukur di suguhan ku tarucing wabah. Aduh. Sakit-sakit tas nuhun pisan banyak tuh. Singkat padat. Nuhun, Mbah. Tata jadi. Baik, contoh. Sok Cep sing salamatnya. Ya. Teu di bahanana naon Cep ah. Pak, Bah, tapi pada caranya yang pemajikan. ulah karunya.